Budaya Sunda pandengan sadayana orang tunda heula kaayaan Ambu Suri anu labuh ti kulutik kana jero jurang. Ayeuna kocapkeun heula mak paraji anu kamari kacaturkeun rek nulungan nyimarah pamajikan Rohadi nu rek ngajur tea. Tapi sakumaha nu dipedar kamari barang datang ka imah Rohadi si horeng nyimarahna geus leungit dibawa kabur ku jurig nyeruk nini. Ai Rohadi salakina kalah ngadon kapiuhan. Nempok kayan kitu mak paraji jadinya bingung serba salah. Sababaraha kali ngaguyah-guyahkeun Rohadi tapi teu hudang-hudang. Mak paraji tuluy cocorokan minta tulung ke tetangga tapi tetanggana oge nu datang. Be karablek pisan sugan jalma teh nya. Cek pikir mak paraji. Mak paraji bener-bener bingung rek ninggalkeun Rohadi dina kayan kitu teu tega. Tapi lamun teu ditulungan oge teu tega. Akhirna mah masih boga rasa tuludeung oge, mak paraji tuluy indit rek minta tulung ka jalma anu sejen. Mak paraji katampo leumpang dina kayan poek. Leumpangna setengah lumpat muru ka hiji imah anu pangdeukeutna. Gedor-gedor mak paraji ngagedoran pantos sababaraha kali. Tapi boro-boro anu kaluar, eueuh saurang-urang acan anu nimbalan. Mak paraji tuluy muru ka imah anu hijina, tapi angger keneh teu aya nu hudang. Mak paraji ngahulang deui bingung. Kasaha deui aing minta tulung. Cek kana teh satena. Nu pangdeukeutna di dieu ngan imah Basura bae. Tapi komolon minta tulung ka manehna mah moal heueuh ngurendahekeun ngawulungan. Mak paraji beuki bingung. Tapi eueuh salahna rek dicoba bae. Susugandan bae Basura keur eling, jadi manehna daekeun nulungan. Sanggeus mikir kitu tuluy mak paraji indit deui muru ka imah Basura. Lantaran imah Basura teh nya nu pangdeukeutna pisan ti palebah dina. Cak urang tunda heula. Ayeuna urang caturkeun Basura Aki Jumad jeung sapara kanca. Ti saprak ririwan nyeruk mini kabur lantaran teu kuateun ngambeuh bau hitutna Aki Jumad. Maranehna masih katempo keneh nyemplong nyeuh kana talupuh. Komo Basura mah maena mah malah ngadon mubus kana hadapeun beuteung Aki Jumad anu sarua keur nyemplong bakat tinggusieun. Ari nu sejenna Pak RT tua kampung Palebe Mang Wardi jeung sababaraha urang jalma katampo ngadon patumpuk-tumpuk siga barudak bolon anu keur ulin-ulinan. Pak RT mubus kana hadapeun awak tua kampung anu keur nyeuh, tapi tua kampung buru-buru udang tuluy malik mubus kana hadapeun awak Pak RT. Pak RT embung aya di luhur, da pikirna lamun di luhur pasti pangheulana dikerebkab ku jurig. Tuluy malik deui mubus kana hadapeun awak tua kampung. Kitu jeung kitu saterusna pari hayang ngabunikeun awakna bari jeung nyemplong. Kitu oge Palebe jeung Mang Wardi marehna ge sarua kalakuanna siga bolon. Duanana katampo keur ngadon pabotot-botot sarung haraya ngumput panggulina. Tapi akhirna mah sarung teh kabeh kabetot ku Mang Wardi. Tuluy dipake ngabulun sakabeh awakna. Ku Palebe dicobaan ditarik deui tapi geus pageuh dicekelan ku Mang Wardi. Palebe antuk namah curang sileng sorangan. Keur kitu kadane deui sora cicirihilan ririwan nyeruk meni. Sadana tarik jelas pisan siga aya di luhureun imah Basura. Si horeng teh memang kabeneran ririwan nyeruk meni anu geus hasil newak nyimarah jeung orokna hiber liwat deui ka saluhureun imah Basura. Atuh kabeh jalma-jalma anu aya di imah Basura beuki sieun. Mang Wardi beuki merungkut di belungku sarung. Tua kampung jeung Pak RT patubruk-tubruk parai hayang nyemplong di handap. Kasada rame brag-brig-brug. Ari Basura beuki mbus bae kan hadapeun awak Aki Jumad. Tinggal Palebe anu curang sileng sorangan. Lantaran ngagotot sarung anu dipake ngabulun awak Mardi teu bisa. Da ku Mang Wardina dicekel pageuh pisan. Keur kitu red Palebe ngareet ka Basura anu keur nyemplong dina handapeun awak Aki Jumad. Turug-rug ku Palebe suku Basura digusur. Atuh Basura ruas disangka kumanehna mah nu ngagusur teh jurig nyeruk mini. Ampun jurig, ampun jurig, ampun. Basura ampun-ampunan bari nutupan beurutna. Ari Palebe sanggeus ngagusur Basura, buru-buru maehna mubus kana handapeun beuteung Aki Jumad. Keur kitu blug kadengaeun ngageblug di luhur para. Padahal anu ngageblug teh teuing beurit teuing naon. Da jurig nyeruk mini mah geus eueuh di dinya. Ngadenge aya nu ngageblug kabehanana beuki tambah kaget deui. Basura ngaranjag beuki soak. Rek ngadon mubus deui kana awak Aki Jumad.
katempo geus aya palebe. Atuh palebe digusur deui tuluy Basura mubus kana handapun awak Aki Jumat. Tapi geus kitu sukuna dibetot deui ku palebe, tuluy palebe anu mubus. Kitu jeung kitu sampai sabaraha kali. Ari Aki Jumat bakat tingkusieun maena geus teu bisa hojah ngan ukur nyemplong bari jeung teu paruguh rarasaan. Rarasaan mah asagep bae ditewak ku jurig Nyi Rukmini. Kuromrang keur kitu kadenge sada aya nu kuromrangan di dapur. Anu padahal panci jeung seeng rag-rag katupak kumeong. Basura jeung palebe masih keneh parebut parahi hayang nyumput di hadapan Aki Jumat. Aki Jumat geus kabanting ka ditu geus kabanting ka dieu. Lila-lila mah maena ambek. Ngajar dong sia. Ih awak aing nyeri. Aduh ngajar dong sia. Kos polon bae. Cek Aki Jumat bari leungeunna babadug nyingkirkeun Basura jeung palebe. Atuh Basura jeung palebe pating garawak. Da pas kabarenan kudu manehna beunang dibabukan ku Aki Jumat. Ceblug keur kitu kadenge deui sora panto dapur anu ngaceblug tadi pisan. Padahal si horeng tulakna kurang pageuh tuluy kaengkeun jadi kasana ngajeblug. Atuh kabehana ngarenjag deui beuki sieun. Saking kusieun-sieunna Basura akhirna mah mubus kana jero sarung anu dipake ku Aki Jumat. Aki Jumat ngarasa getek jeung reuwas pisan. Disangka kumaha mah jurig Nyi Rukmini ngahajang ulinan ngalaketek kana palangkakana. Halik sia jurig nyingkah sia. Hiru aing getek sia. Kali tu nyingkah halik. Aduh, halik sia. Cek Aki Jumat ngomong kitu na teh bari jeung teu kuat nahan rasa sieun. Saking kusieun-sieunna wer si Aki kiih. Pas meneran barang Aki Jumat kiih teh barang pisan jeung sirah Basura anu nyuruduk asup kana jero sarung Aki Jumat. Atuh jadi nama sirah Basura kakihan ku si Aki. Basura kaget jeung heran asa aya nu handet-handet kana sirahna. Kambe beu pengar. Tuluy karasa kumaena asa aya nu ngalembereh kana pipina. Tel anjogana bibir karasa asin. Ieu naon bau-bau teuing jeung asin kieu? Cek kentas Basura bari kutap-ketap jeung emas ingus. Beuki lila beuki kambe bau hangseur. Basura akhirna sadar. Aduh, ieu mah bau hangseur teu kuat ampun bau si Aki kieu suganya aduh. Cek Basura bari hulu ngacangkat. Atuh tangtungna bae sarung si Aki oge kaangkat ka luhur. Akibatna si Aki Jumat dijumpalik ku brag nang karak bengkang. Ari sia naon Sura? Ngadon ngajonglokeun awak aing sia. Teu uyahan sia ka kolot teh. Cek Aki Jumat ambek bari tuluy hudang popolotot. Atuh akina naonan ngaberan sirah kuring. Jawab Basura bari katampo nyengir. Ngadenge kitu tua kampung Pak RT Mang Wardi palebe jeung nu sejena jadi caruring hakudang. Masih aya rasa sieun ge atuh ger sararea sare-serian. Aki Jumat era tapi ngarasa gengsi ari kudu kanyahoan maehna oge sieun ku jurig mah sampe ti wer-weran kieu. Ih, Ujang. Ari Ujang ulah sok salah arti. Aki lain cembarangan ngihan Ujang. Eta emang diajak ku Aki. Dieu sih teu nyaho. Dinya cai ki Aki teh aya kakuatan eta teh Jang. Riri wanu tadi dia moal sanggupkeun mahala ka Ujang lantaran geus dipuleun Ujang ku cai ki Aki anu ngandung kakuatan. Da tina lantaran eta si jurig ge teu kabur sudah datang deui. Cek Aki Jumat teu eleh akal dina ngomongna. Basura sapara kanca pada ngarulang aya rasa percaya aya henteu. Pok Pak RT ngomong, tapi kuring mengarasa aneh ki. Kunaon Aki ge tadi ngadon nyemplong siga nu sieun ku jurig. Cek Pak RT. Nah, eta ari jalma awam kana ilmu mah. Yeuh Jang RT dengekeun. Aki nyemplong teh lain ku sieun. Tapi politik eta teh strategi ngaranna sing teu nyaho mah. Geus atuh jurus eta teh jurus ampuh. Maksudna supaya si liwat tadi nyangka Aki sieun ku manehna. Padahal Aki teh keur maca jang diawokan, metakeun segala ilmu pangabisa Aki. Buktina kan kasaksian ku kabehan. Liwat teh kabur teu kuateun ngalawan pangabisa Aki. Bener teh coba nyaksian lain. Jawab Aki Sura mung eleh omong. Kulang kabehanna ngulang deui. Tapi kak pikir kumarehna aya benerna oge. Sabab Ririwanu tadi geus datang deui. Bener eta teh bener. Pak RT atua palbe. Geus kabuktian memang Ririwa teh kabur sieun ku si Aki. Sabab lamun teu kabur mah pasti urang kabehan teh cilaka. Cek Basura. Nu sejen unggut-unggutan. Ayeuna percaya kabehan ge kana omongan si Aki. Aki Jumat nyerengeh dina hatena. Dasar kolot-kolot bengkong. Boloh kabeh ge percaya bae kana omongan aing. Padahal mah aing jumuk aing teh sieun. Cek kelentas Aki Jumat.
Keur kitu kadenge sada panto hareup aya nu ngetrokan. Atuh renjag kabehana ngaranjag jeung sieun pisan. Saking kusieun-sieunna gajreng basura Pak RT tua kampung jeung palebe langsung nubruk kana awak Aki Jumad. Tolong Aki, itu cucurik datang deui. Cek basura bari luncat. Nya Aki, eta geuning bisa datang deui. Pak RT ilu ngagorowok jeung main hage luncat. Tua kampung oge sarua ngagajreng nubruk ka Aki Jumad bari ngagorowok. Atuh jengkang Aki Jumad ngajengkang katindihan ku awak Pak RT basura tua kampung jeung palebe kitu deui Mang Wardi. Jadi katempana patumpuk-tumpuk Aki Jumad katindihan panghandapna. Aki Jumad totojer awakna ngarasa berat jeung eungap. Halik sia, ieu naon di? Ya aing berat eungap. Halik sia. Cek Bah Jumad bari ngadorongkeun awak basura jeung Pak RT anu nindihan manehna. Anu ngatrokan panto si horeng teh mak paraji ngahajar rek ngawejaan yen nyimarah rubiahna Rohadi leungit dibawa ka buruk jurig. Harita nyimarah teh maksa nyamper ka imah basura sebab geus pusing neangan jalma anu daekeun dulungan. Barang di jero imah kade kalah pating gelebrug mak paraji deui heran. Eta keuna naon pating gelebrug kitu. Tuluy mak paraji iseng noong kana liang bilik. Hanapeh teh katempo kumanehna basura jeung nu sejen keur patubruk-tubruk siga budak bolon patumpang tindih. Atuh masih keunggeh mak paraji jadi ngarasa kagugu. Si Kikik maehna seuri sorana tarik kadenge ka jero imah. Kadenge ku jama-jama di imah mah beut siga sora jurig. Dasar kalau tahu tepegok bet siga bolon bae eta patubruk-tubruk itu. Siga nama aing teh meureun disangka jurig. Cek mak paraji. Ngadeng aya nu seuri jeung ngomong di luar, basura sapara kanca kaasup Aki Jumad kalah beuki sewak deui bae. Aduh, eta jurig da datang deui Aki. Aduh, tulung cek basura. Aki Jumad boro-boro bisa nembalan. Maehna malah beuki eungap jeung berat ditindihan ku opatan. Antukna kulahek Aki Jumad kapaehan. Ari di luar, mak Paraji masih kena noong tina sela-sela bilik. Nampok itu, maehna dilila ngarasa karunya oge. Pok maehna ngomong sorana ngahaja ditarikeun. Abah, Pak RT, Pak Tua, ulah sararieun. Ieu mah kuring lain jurig. Cek mak Paraji. Ngadenge nu di luar ngomong lain jurig, Pak RT tua kampung basura jeung nu sejena ngarasa rada tenang, teu pati sieun teuing. Tuluy maranehna harudang, adi Aki Jumad mah katempo ngalampeh tempes-empes. Ari di luar, mak Paraji geus ngarasa teu sabar, keur mah tiris loba reungit jeung babakuna mah maehna ge teu rudeung. Tuluy ketrok mak Paraji ngatrokan deui panto bari gura-gero. Abah, punten Abah buka pantona Abah. Pak RT, Pak Tua, punten buka pantona. Ieu kuring aya perlu. Cek mak Paraji bari ngatrokan panto. Basura Pak RT tua kampung palebe jeung Mang Wardi silih reret. Tina suantena mah leres sanes jurig eta teh Abah. Pan pamisuantan jurig mah pasti ge ngirung, eta mah henteu. Sanes jurig, cek Mang Wardi. Nya sigana nama lain jurig tapi urang tetep kudu hati-hati, cek Pak RT. Sora pantro kadenge digeduran deui beuki tarik sigana mah mak Paraji geus bener-bener teu sabar lantaran pantona teu dek dibuka. Atuh hari kitu-kitu teuing mah Mang Wardi tuluy lempang rek muka panto. Kayak lah sabar, ke kuring dibuka, cek Mang Wardi bari lempang. Tapi karek ge nyekal tulak panto kadenge Pak RT ngomong, "Mang Wardi kira-kira ulah gagabah Mang, cuang tanya heula. Saha nu di luar teh?" Cek Pak RT bari terus main nanya. "Saha nu di luar?" "Kuring mah uhe," jawab Paraji. "Mah uhe teh mah uhe saha?" Tua kampung ilu nanya. Atuh mak Paraji seueur lantaran hese rek muka panto ge. "Aduh, hese teuing rek buka panto teh. Mau Paraji teh?" Jawab Paraji tarik. Ngadenge kitu tua kampung Pak RT basura jeung nu sejena saling reret deui bae. "Kumaha Pak Tua? Mau Paraji cenah buka tantong?" Cek Pak RT ka tua kampung nanya bari ngaharewos. Can ge tua kampung ngajawab geus dijawab teh heula ku basura. Ke, waka dibuka cek Abah mah waka. Abah pernah ngadenge doang ti kolot. Aya nu sok mengrupakeun Paraji, eta aden-aden, tong dibuka. Eta lain manusia. Malahan geus ayeuna mah guat pageuhan pantona bisi asup. Cek basura. Atuh ngadenge basura ngomong gitu nu sejenna jadi ngararenjag kaget, maehna ge inget kana omongan kolot-kolot maehna. Nya bener eta lain manusia.
Kuring pernah ngadenge cerita kolot kuring. Sok aya aden-aden anu mirupakeun paraji. Cek tua kampung nguatkeun omongan Basura. Bener, rek naon paraji wayah kieu nyamper. Sugan masih ambo teh rek kajurunya bah. Ieu pasti ge aden-aden atawa jurig nu tadi mirupakeun paraji. Buat halangan patona halangan Mawardi. Bisi maksa asup. Cek Pak RT bari durug-durug mah nama langsung ngaguskeun meja dipake ngahan panto. Basura jeung nu sejenna teu cicingeun, marehna ge got ngagelos gupet dipindahkeun dipake ngahalangan panto. Ari Mak Paraji terus gedar-gedor kana panto tarik pisan, bari tuluy panto teh disurungkeun, tapi panto teu uget-uget. Mak Paraji seueul, tuluy mahena naong. Ari breh teh si horeng panto teh kalah di halangan ku upet, kursi jeung meja. Haduh, dasar kolot-kolot begog. Eta panto lain dibuka kalah di halangan. Siga nama teu percayain aing manusia. Awas ya digawean pisan ku aing. Cek kentos hate Mak Paraji bari ambek. Mak Paraji ngaulang sakedeung. Mikir ti ditu nama. Tuluy mahena turun ke katayepan ka pipir imah Basura. Si horeng manehna mapayan jendela kamar sugan aya nu longgar slotna, tapi kabeh pageuh. Kan barang anjuk ka kamar Ambu Suri katempon jendela teh muka. Lantaran kurut Ambu Suri kabur teh teu ditutupan deui. Palanya Paraji seueur sorangan. Tuluy kalacat asup palaunan tina jendela. Sanggeus adi di jero kamar, emak Paraji katampo rurat reret. Siga aya nu diteangan. Breh maya ningali aya mukena Ambu Suri nyampe dina ranjang. Kot ku Mak Paraji dicokot tuluy dipake. Satuluna Mak Paraji lempang di katayepan keluar kamar menuju ke tengah imah. Basura sapara kanca karek rengseng halangan panto. Aman ayeuna mah juridna ge moal bisa asup. Cek Basura bari ngeprok-ngeprok bajuna nu pinuh ku peldog upet. Tapi karek ke Basura anu geus ngomong tu ujug-ujug cirihil kadenge aya sorang nyirihil ti lawang panto nu ka dapur. Atuh ret kabehanana barang araret. Barang breh teh si horeng aya nu bodas-bodas keur aclog-aclogan. Atuh kabehanana langsung ngarasa soak sungutna calangap mata bolotot ari tuhur kalasa leuleus. Jujuring cek Basura bari malik rek lompat keluar maksudna mah. Basura poho lamun panto teh geus dihalangan ku upet atuh ceger Basura nabrak upet. Upet oyag akhirna rubuh. Basura Pak RT tua kampung Mang Wardi jeung kepala B anu kabehana ge aya deukeut upet katinggang. Pas kabeneran kabehan katinggang teh sirahna pisan ti heula. Atuh leng tetempuan kabehana jadi asarannya kararoneng. Bakat tikun nyeri jeung sieun-sieuna akhirna kabehana ge ngagelubrag rubuh katindihan ku upet. Tuluy kapiuhan kabeh. Jadina di jero imah Basura teh eueuh saladar saurang ge kabehana ge kapiuhan. Nambok itu Mak Paraji leuwas. Haruh kadang kapiuhan kabeh. Dasar kolot-kolot kayak borangan kabeh ge. Daripada kaing kan nembuhan, mendingan aing mah gawat kabur. Cek Mak Paraji dari porsot buka mukena, tuluy buru-buru balik deui ka kamar. Jeung loncat deui kana jendela, berengbang kambur. Cak urang tundah heula. Ayeuna urang kocapkeun Amran anu geus sila tacan kacaritakeun deui. Peuting eta Amran katampo keur diuk sila bari nyang hareupan parukuyan. Bibirna terus kunyam-kunyem ari matana peureum. Keur kitu cikikik kadenge sora jurig Rukmini nyikikik di luhur imahna. Dibarengan ku angin anu gelebug jeung sora angin anu babaung mene melewung. Amran kaget tuluy beunta. Si Banawati geus datang. Pasti manehna rek mele laporan. Cek kerentes hati Amran. Keur kitu peledug aya hasep bodas asup tina sela-sela bilik. Mimitina ipis berkilila katampu beki kandel tuluy mulak cenggelek eta hasep robah wujud jadi Ririwanyi Rukmini anu keur mangku nyemarah jeung orokna. Kaula geus hasil ngalaksanakeun perintah anjeun Amran. Ieu manusia anu dibawa ku kaula urang lambur luhur. Manehna kakarek ngajuru. Yeuh orokna ge ku kaula sakalian dibawa. Cek jurig Rukmini mari laporan. Nampok itu Amran kacida bungahna. Alus-alus anjeun memang bisa diandalkeun. Tunda eta manusia dihareupeun kaula. Kabeneran kaula keur butuh manusia anu kitu. Jang dijadikeun tumbal nambahan kasaktian kaula. Cek Amran. Dulur Ririwanyi Rukmini katempo ngaragakakeun awak nimarah jeung orokna.
dua anak katempong alayang truk grag-grag karena tarupuh. Ayeuna naon deui anu kudu ku kaula dilampahkeun Amran? Tanya Ririwan Rukmini. Andika ayeuna mah kuat balik deui ka lembar luhur sangeh beurang. Ingat, lamun ti beurang Andika kudu jadi manusia biasa. Ngaran Andika Rukmini, cek Amran. Ririwan Rukmini teu nembal deui, tuluy wujudna robah jadi haseup, les haseup ka leungit. Mitra-mitra budaya Sunda Pandendengan sadayana maneh sakitu ulah dongeng anu judulna ditagih Patikul Riwa bagian ka-13. Insyaallah dina sanes waktos urang lajengkeun deui. Ieu dongeng dikarang ku pribados Kang Abun Burhanuddin oge dipadar ku pribados. Hapunten kana kakiranganna mugi katampi kalayan kabingahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.